Cilejet. Pimpinan saha? Ilyas, Haji Iim Imadudin, adik kula. Cek malaikat dia kamarana cicing di dia, lain kana neraka bae. Embung panas. Atuh geura ka sorga. Teka deuleu jembatanna. Atuh sih ada kamarana ieu. Nyaho ka mana mah. Tidinya aya kapal ngung. Nah, masjid ternyata bakal jadi kapal. Aya merekna dirinya kapal naon ieu ngaranna? Al-Hijriyah. Wow, kapal Al-Hijriyah Cilejet. Jelema aya di panitiana. Tenanglah. Teu bisa sembarangan asup. Anu gede naon kitu nyumbangna ti heula bangsa nu 100 juta 50 juta ti heula rombongan 10 juta masuk sada pinuh tah masjid rombongan 5 juta rombongan 1 juta aya ditungtung rombongan anu 500 nangkel. Teu bisa asup ka jero, teu bisa tuh. Ya geus aya pan karcis-karcisna. Mulai dek diberangkatkeun ieu ku panitia tinggal nu nangkel bae aing mah duh, jakna aya teu milu aing butuh aing milu ieu pan suku ka handap. Panas. Teu meunang naik kana teu meunang. Ieu sakitu ayana. Berangkat. Masya Allah indah jasa horenganan. Ieu teh bakal jadi kapal. Pas tengah-tengah neraka bocor. Bocor. Kapal bocor. Anu di tengah wae panas. Kunaon bocor. Bocor kapal bocor. Wah, marangtung atuh kabeh lantaran bocor atuh. Biasa teu ka luhur. Cak panitia, kok bisa bocor kieu? Naon ya? Coba. Malaikat datang. Ieu kunaon ieu jadi bocor? Diambean ku malaikat. Duit bupati. Bocor. Masjid sakieu bagus dan ke bocor. Ya Allah ya Rabbi. Datang mah datang enggak dihitungan harideung. Gusti Allah lagu. Nah iya urang lamun nyaritakeun padu jadi masjid teh gampang. Padu indah hagreng gampang, tetapi nilai ruhani teh kompetisi. Aya nu ngabangun gereja teu eureun-eureun, aya nu ngabangun kuil teu eureun-eureun, aya nu ngabangun kitu kelenteng teu eureun-eureun, aya nu ngabangun masjid teu eureun-eureun. Atuh nu ngabangun gereja moal umat Islam, nu ngabangun kuil moal umat Islam, pasti umatna masing-masing. Nu ngabangun masjid dia moal orang Kristen, nu ngabangun masjid pasti umat Islam. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Moal orang Kristen nu ngabangun masjid mah pasti jelema nu iman ka Allah, nu iman ka yaumil akhir. Wa aqama shalah jeung nu ngadirikeun shalah wa ataz zakah. Iyalah jelema asal daek ngabangun masjid berarti dek nembongkeun iman nu aya di dadana. Sebab cek Kangjeng Nabi, al masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah. Tudi'u li ahli sama, caang jang ahli langit. Kama tudi'u sakumaha caangna nujumus sama li ahli ardi. Lamun malaikat nu aya di alam malakut di luhur ningali kahandap kieu loba nu cararaang eta teh masjid-masjid jeung musola-musola. Sakumaha urang lamun urang ahli bumi ningali ka langit, begitu ningali ka langit loba bintang-bintang. Urang ningali ka langit loba nu caraang di luhur langit bentang-bentang.
malaikat neuleuh ka handap loba nu caang ieu adalah masjid-masjid. Malaikat turun neuleuh cacaang set ka masjid. Blek. Culak ceulek malaikat. Mana imamna ye? Di deuleuh mana muadzina cek malaikat. Di deuleuh mana makmumna. Malaikat turun di luhur. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi tudiu li ahli sama. Ieu masjid teh nyaangan ka ahli langit, turun nya. Mentak ulah kaget. Lamun urang salat sorangan di masjid jam 1 jam 2 di dieu. Salat sorangan sholli Allahu akbar. Engke aya nu ditukangan urang nyana milu Allahu akbar. Ulah kaget. Eta teh malaikat milu jeung urang. Allahu akbar. Nyana ge Allahu akbar. Urang geus rada empot-empotan. Isi malaikat apa nu tadi disolateun teh ye. Rempan. Irempan ye. Kapolsek Onam nyana mah lamun aya nu salat nyana keur salat penting sorangan Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah, milu di tukang sami Allah gua tembak lo. Emang setan bisa ditembak ya moal. Cek setan gua kentutin lo. Asana kapolsek elek ku setan. Cai sih ada. Masjid tempat malaikat. Turun malaikat. Mentak loba nu teu kuateun. Ulah-ulah bangsa orang kampung, ulah-ulah bangsa santri, ulah-ulah ustad kiai salat sorangan jam 2. Poekan di dieu. Poekan, masjid poekan, salat kiai mah kiai, udang-udang nu gede geus. Udang-udangna sagede roda Vespa. Salat sorangan. Sholli sunat tahajud. Allahu akbar. Aya itu. Allahu akbar. Dak milu bae na teh. Kiai teh. Allahu akbar. Iya Allah. Amin Allah. Kiai kajen kukumaga moal khusyuk. Dek ceuli datang ka khusyuk. Nyaho datang nyaho moal ka assalamualaikum. Kunaon eta nu mantak sieun lantaran teu senyawa. Itu mah malaikat makhluk nu halus. Makhluk nu lembut, latif, makhluk anu suci nya nama teu pernah maksiat. Urang mah makhluk nu kasar. Makhluk anu urang mah murokab. Makhluk anu bungkeleukan. Bari jeung urang mah loba maksiat. Ketika urang nu loba maksiat dibarengan dibaturan ku malaikat nu tilok pernah maksiat, mal kuat urang. Mal kuat kajen kumaha ge. Tapi ketika urang nanggeus teu maksiat, Kangjeng Nabi jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Musa jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Isa jol malaikat Jibril wawuheun. Kitu kene urang lamun geus wawuh jeung Allah jeung malaikat wawuh datang malaikat atuh teu sieun teu naon. Sakumaha duk? Ieu heulanan, ieu teh bentuk bangunan masjid. Jang paranti ibadah ka Gusti Allah, khusus jang ibadah. Nu mantak aya aturan-aturanana di masjid mah nu head teu meunang asup ka masjid, anu boga hadas gede teu meunang asup ka masjid, caritaan dunia teu meunang dibawa ka masjid. Lamun dibawa ka masjid dilaknat ku Gusti Allah. Sucikeun masjid mah. Mantak beda masjid sok kaambe ku ahli Allah mah. Ya masjid bagus nama tapi ya rada bau pamarentah ya masjid. Aya duit pajegan ya masjid. Bangun haridang gajeng kaambe bae teh ku ahli Allah. Aya masjid murni ti masyarakat saaya-aya. Tiis masjid teh tentrem. Tapi lamun aya sumbangan ti pamarentah teh nyaritakeun haram jeung teu haramna asal katarajangan duit pamarentah bae masjid mah hareudang. Hareudang dipakena teh endekna heuai bae. Neangan juru masjid bae atawa tihang ye. Eta masjid teu beres eta. Atuh aya kitu mah cenah kiai pang nebakeun bae, ih kira-kira na kaambeun teu, itu mah rahasia.
engke bae kula bebejana ka adik kula bae di itu ieu mah. Henteu cenah kuari bae hayang nyaho ieu apakah aya duit pamarentahan ka Ambeun teu ku kiai. Dijak ka Ambeun jasa ku aing mah. Ka Ambeun. Emang teu ka apa tuh ka Ambeun. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, sedengkeun ieu kapal. Ieu masjid bakal jadi kapal jaga di akhirat. Ketika orang dia engke digiring di mahsyar, sehingga digiring ditimbang amal, nu amalna bagus bah langsung sorga, nu amalna kurang bagus ya cicing heula di sisi neraka. Sehingga cicing di sisi neraka, malaikat nanya, hei, urang mana ya? Si Lejet. Pimpinan saha? Ilyas. Haji Iim Imadudin adik kula. Cek malaikat dia kamarana cicing di dia lain ka neraka bae. Embung panas. Atuh geura ka sorga. Teu kadeuleu jembatanna. Atuh sih ada kamarana ieu. Nyaho ka mana meureun. Tidinya aya kapal ngung. Nah, masjid ternyata bakal jadi kapal. Aya merekna dirinya kapal naon ngaranna? Al-Hijriyah. Wow, kapal Al-Hijriyah Cilejet. Jelema wah aya di panitiana. Tenanglah. Teu bisa sembarangan asup. Anu gede. Naon kitu nyumbang na ti heula. Bangsa nu 100 juta, 50 juta ti heula. Rombongan 10 juta. Masuk. Sada pinuh tah masjid. Rombongan 5 juta. Rombongan 1 juta. Aya ditungtung. Rombongan anu 500 nangkel. Teu bisa asup ka jero, teu bisa tuh. Ya geus aya pan karcis-karcisna. Mulai dek diberangkatkeun ieu ku panitia, tinggal nu nangkel bae aing mah duh, jak ngan aya teu milu aing butuh aing milu ieu pan suku ka handap. Panas. Teu meunang naik, jana teu meunang. Ieu sakitu ayana. Berangkat. Masya Allah indah jasa horenganan. Ieu teh bakal jadi kapal. Pas tengah-tengah neraka bocor. Masjid bocor. Kapal bocor. Anu di tengah wae panas. Kunaon bocor. Bocor kapal bocor. Wah, marangtung atuh kabeh lantaran bocor atuh. Biasa cak panitia, kok bisa bocor kieu naon ya? Coba. Malaikat datang. Iya kunaon ieu jadi bocor? Diambean ku malaikat. Duit bupati. Bocor. Masjid sakieu bagus dan ke bocor. Ya Allah ya Rabbi. Datang mah datang ka ditungan harideung. Gusti Allah ragu. Nah iya urang lamun nyaritakeun padu jadi masjid teh gampang. Padu indah hagreng gampang, tetapi nilai ruhanina. Lamun manusia aya jasadan, aya fisik, aya ruhanian. Buah ge. Urang mun nyaritakeun buah nu mantak urang titah ngadahar buah lantaran aya ruhanina di dinya teh. Aya enzim nu aya terkandung di buah. Ketika ku urang didahar enzim eta lah anu bakal jadi nyehatkeun ka awak urang teu kadeuleu tah mah ruhanina teh tegarana. Masjid ge sakadar jadi mah gampang bae, proposal terus bae diaben-abenkeun, tetapi ruhanina masyaallah. Lamun baheula zaman almarhum abah kula aya tamu ti seberang ti Aceh, tamu terus ke Merak, ti Merak langsung ti mana ke Merak, ti ditu heula ti Bakauni ke Merak, ti Merak nyana deuk leumpang ka Cilongo ka abah.
lempang begitu lempang dek salat ti merakeneh dek salat Masya Allah ku Gusti dibukakeun hijab asalnya naka masjid sakitu agrengna masjid kadeleuna loba kotoran tai teu jadinya berangkat deui aya mushola bagus begitu asup ka mushola pinuh ku tai terus bae lempangnya neangan mushola atau masjid anu suci anu bersih teu aya ayalah nyempil di Serang aya masjid mushola nyempil jore begitu asup tah eta mah teu katingali kokotor didinya lah salatnya didinya langsung lempang deui ti Serang terus menuju Cikande kitu bae asal deuk salat ka masjid ka mushola selalu ditembongkeun ku Gusti Allah kotoran-kotoran datanglah ka Tangerang datanglah ka almarhum abah kula nyana nyaritakeun sepanjang Merak Tangerang Serang Tangerang seperti kitulah eta keur zaman harita wallahu alam mun zaman ayeuna aambean ahli Allah geus lain dedengan ahli Allah mah geus lain kuari mah paronjang-ronjang ancul-anculan hanya sekedar zahir jeung zahir bae ieu lah tepati urusan ruhani lamun kiai ngurusan zahir jeung batin lamun ustad ngurusan zahir jeung batin lamun lurah ngurusan zahir jeung batin lamun pemerintah ngurusan zahir jeung batin jadi titah kapan urang sebagai ulama jeung umaro titah berdampingan lantaran dua simpani eta beres dua eta beres umat teu beres nu dua eta moal ecreg umat dititah urang teh babarengan asal sahiji haluan ka Allah nu ngatur negara acak-acakan nu ngatur agama moal beres jang pengaturan agama kiai jang pengaturan agama politikus jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang inget kana yauman tataqallabu fihil qulub wal absar maka umat muslimin mimiti daek nyadiakeun lahan naek ngabangun belah dituna ngarumat belah dieuna nu paling istimewa adalah ngesianana iyalah innama ya'muru masajid Allah man amana billah mual Kristen nu ngaramekeun masjid mual Yahudi nu ngaramekeun masjid mual Buddha Konghucu dan lain sebagainya umat Islam lah nu ngaramekeun masjid tetapi ngaramekeun masjid mah butuh ruhani geus lamun ruhani na edan tetep bae mual rame ieu masjid nu ngaramekeun masjid anu ruhani na cager maka jangan ramekeun masjid ruhani na tingkatkeun cara ningkatkeun ruhani ialah di pondok pesantren lamun ibu bapak geus karolot ku arieu geus karolot harepan jang mondok anak ke pondokkeun anak geus eueuh incu indah jasa ke lamun di akhirat ibu anak nama santren saenggeusna ditimbang amal ibu kurang bagus amalna engke bisa ditulungan ku anak lantaran anak teh jadi waladun sholih gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nailah sosok bangunan masjid sanajan dibangun sarua material tina bata besi semen pasir jeung sajabana tetapi setelah jadi masjid berbeda jeung kantor DPR berbeda jeung kantor bupati berbeda jeung kantor balai desa berbeda jeung nu sejen-sejen lantaran peruntukanana ieu mah adalah fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh nah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang tegeran ieu masjid jang negeran masjid lain sakadar fisikna tapi ruhanina ketika ruhani urang geus mantep cicing di masjid kajen kukumaha ge betah bae nu mantep teu betah cicing di masjid lantaran ruhanina urang kurang sehat sehatkeun ruhani urang melalui pengajian-pengajian di pondok-pondok pesantren anak urang pesantrenkeun jang ngebangun kelanjutan di negara urang di bidang agama. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana
mobil khusus pisan ka para inohong-inohong di kabupaten oge ka para kiai-kiai sadeacan urang kitu naon selesai urang ngadoa heula ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kekiranganana sakitu pihatur tisim kuring wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.